mohon maaf saya mau bertanya Pak Kiai bagaimana hukumnya si pedagang ngasih THR kepada si pembeli tapi ada maksud supaya si pembeli tidak pindah ke si pedagang lain. Mohon penjelasannya. Atuh tabasar wajeng mere ayakar. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah dina minggu ieu urang masih keneh dipaparingan nikmat sehat, nikmat afiah, leuwih-leuwih nikmat anu bakal nungtun urang ka surga, yakni nikmat iman, nikmat Islam. Ku nikmat-nikmat etalah urang bisa ngalaksanakeun perintah Allah nu dina sahye urang thalabul ilmi. Hayang menang ilmu nu bakal nungtun ka Allah, ilmu nu bakal mukakeun hate urang ka Allah, sehingga ku ilmu etalah urang bisa mengenal Allah. Pelaksanaan dina bulan Rajab ieu melalui kanyaho urang nu geus dicaritakeun di awal, urang teh ngadeketkeun diri ka Allah ruruba melalui puasa di bulan ieu. Alhamdulillah sakabeh jamaah nu ngaji ka dieu mah puasa kabeh. Kanyahoan puasana berita ti tukang uduk beak uduk kabeh. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Jadi puasa kabeh. Puasa aya akad. Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, urang kalima ayeuna. Aya nu nanggalkeun Kamis kaopat berarti sarua bae. Ulah masinikeun Rebo jeung Kamis, nu penting urang ngalaksanakeun. Aya nu ribut Kamis Rebo teu puasa. Ributna doang. Mudah-mudahan nu geus puasa dibere kuat, dibere tentrem, nu encan puasa dibere daek puasa, jeung mudah-mudahan dibere kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang nuluykeun eusi pangajian urang nu ku urang kuari keur dibahas mengenai tentang kisos, tentang diat, patali jeung gangguan-gangguan di jalan nu sakumaha geus dibahas di awal bahwa jalan eta merupakeun sarana anu sangat vital, lantaran melalui jalanlah bakal lancar seluruh aktivitas. Ngantor ti berbagai kampung ka kota jalan lancar mangeunah. Tarolah di berbagai kampung ka kota Tangerang atawa nu ka Jakarta, lancar, berarti ngena. Nu dagang, nu jualan, nu beli, nu ngadengkeun, nu ngarungkeun, nu ngadengkeun, 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 nu ngadengke
lancar ngeunah gangguan al-irtifaq bisyari' masyrutun bisalamatil aqibah. Lorong-lorong jalan disyaratkan dengan keselamatan akibat. Wayana sakitu wajib bagi pemerintah ngabangun sarana jalan, mun can aya dibangun, mun geus aya dirapih-rapih. Ulah aya cuglak ceglok jalan teh, ulah aya sambunganana teu rata, sambunganana genjlong, miring, nu hiji handap nu hiji luhur, berarti pemerintah mariring watakna kabeh. Diisyarahan ku jalan teu akur nyambungkeunana. Bupati miring, camat miring, lurah miring, wabeh mariring. Cek bupati kok ke aing-aing teh mah urusan PT atuh sia teh teu neuleuh. Pan sia pamimpinna. Deuleuh atuh pagaweana buah sia beres apa henteu. Pan sia digaji ku aing ku rakyat. Pajak dinaikkan 100%. Jangan gaji siapan. Ulu siar cabok sia ku aing. Tungtung nama teu beres bepan urang. Itulah uneg-uneg masyarakat terhadap pemerintah ketika tengurusan pemerintah terhadap rakyat sarana rapihan, ulah jadi bendueun masyarakat nang milih pamimpin teh mahal hargana, amanat eta teh satungtungnyana ngalaksanakeun amanahna di akhirat hampang. Lamun teu ngalaksanakeun amanah khianat ngaranna, di akhirat nyana bakal kakrebekan di neraka jahanam. Sakitu beta mun. Entak kuari keur dimasalahkeun permasalahan patali jeung jala. Wa in bana jidarahu mailan ila syarin kizaid ngabangun pager luhur lantaran nyana jadi DPR. Haju enggeus embung wauh jeung masyarakat teh di pager imahna, pagerna pas di sisi jalan DPR boloon. Atawa tadi nama susah guari dagang limbah aya bahasa babara kendaraan di jero imah di pager-pagerna luhur. Pedagang boloon kayak kos aja ngabolon-bolon kieu nu mentak bolon teh. Setiap sarana nu dibikeun ka urang ku Gusti Allah teh injeuman didinya aya panitah. Urang dibere ilmu ku Gusti Allah, tata dina mah teu boga ilmu, barang dibere ilmu aya parentah aing mere ilmu ka sia, lain sakadar mere ilmu, sampaikeun ilmu tanpa hayang imbalan-imbalan. Ulah sok hayang umplap amplop. Jan teu cenah hayang ge eusina boloon. Ulah hayang mulya-mulya asal teu di kasuran bae ngajang hilek. Ulah hayang mulya gagagung asal teu disebut bae kiai, haju bae. Ulah hayu sampai
eta perintah. Ketika urang dibere gagah didinya aya parentah berarti lain sagagah-gagahna aing mere gagah kasia dibalik gagah pasti aya rahasia di satu kangen eta loba nu perlu dibantu-bantu aya jelema kabeneran nu gagah liwat aya jelema keur gelut lantaran urang gagah stop leungeun urang ka tengah minggir sia stop mulai wah jadi wasit blon teman nu gagah budak diadukeun tunggungna tah dibalik gagah teh aya parentah jeung aya rahasia urang kuari tata dina mah teu terpilih jadi lurah, teu terpilih jadi dewan, teu terpilih jadi bupati. Ketika terpilih di Bang Baluan, aya perintah ti Gusti Allah. Laksanakeun sia sebagai khudama, sebagai pelayan masyarakat. Ketika maneh ngalaksanakeun, berarti sesuai jeung teu ngalaksanakeun, awas. Aya perintah. Ketika orang sugih kuari aya parentah ti Gusti Allah dibalik sugih lain nu sia teh sugih teh nu aing teh nyoba ka sia tadina sia susah kuari dagang jadi sugih tah aing marentah hiji kaluarkeun zakatna nomor kadua bantulah fakir miskin tuh eta kos kitu setiap aya nu dibikeun ka urang didinyalah aya perintah bisa nangtung sholat nangtung sia teu bisa nangtung diuk sia perintah teu bisa diuk gigir sia ngedeng teu bisa gigir nangkarak sia teu bisa nangkarak kicep sia teu bisa kicep kubur sia beres geus perintah teh selalu disesuaikeun masya Allah geus urang boga gagah aya nu gelut isahan kabeneran aya jelema ngaguling guguruntulan cakel eta gagah ngaranna aya jahe teu bisa leumpang akep eres yes. Neng di kamana di pasar kumis bangun capek nama teu cenah teu mau motor teu boga sepeda sarua aya Mang Haji boga tanagar gede diakep daek kudu daek jasa cegeurang yakep kurang rada dipencet-pencet bitis dasaetik aya parentah tuh masya Allah tah Zain ngabangun pagar ka jalan di sisi kemudian sabulan 2 bulan 3 bulan atau sababaraha bulan mungkin tahun lantaran ngabangunan teu make selub ai bata gede tapi teu make selub ya otomatis moal kebel atuh lantaran eta bangunan teu diperkuat ku besi maka dengdeklah bangunan ka jalan tak ieu bangunan nu tadina malempeng kuari ka jalan condong atawa memang ti awal dicondongkeun ka jalan ngabanguna dikajalankeun kita jadi ngaganggu ka nu liwat kudu mendek teh lah kudu mun simpangan teh perwis kudu aya nu eureun heula lah da eta ngabangun jalan pager atawa imah ngaganggu kana kelancaran jalan ieu pakajanahin kos jandela bae tadi ngaganggu kana kelancaran jalan doraka ketika aya jelema naik motor teh nyaeun sugan teh eueuh pager atawa imah dengdek ka jalan kemudian naik motor teh kenceng saeutik salayakna kumaha di jalan ai praktea selip nabrak kadinya pae nu
nu boga pager kudu dipaehan deh. Kabeneran paeman dengan sakadar potong doang, bitisna potong. Nah ya dibawa ke tukang urut ternyata memang benar-benar potong. Maka iya gara-gara imah condong ke jalan, pager condong ke jalan sehingga ngerusak. Batur datang ke potong. Ta eta nu boga imahna DPR Golkar potongkeun deui. Potongkeun bitisna kunya. Di dunia dipotongkeun aman di akhirat. Ketika di dunia, coba urusan jana aing bae pan ka kawasan aya dia aing atuh kumaha aing. Hek bae. Teu dilaksanakeun lantaran di negara urang mah lain negara Islam, negara demokrasi. Ngaranna doang demokrasi teh padahal marimba. Saha nu gagah nyana nu menang, maka tungguan engke di akhirat. Tungguan di akhirat teh kumaha gitu. Begitu kiamat, ba'as, giring ka mahsyar. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa abihi wa banihi wa ummi. Mazlum neangan zolim, lulumpatan kabeh anak neangan bapak, neangan emak. Mun aya hak-hak anu henteu tercumponi waktu keur di dunia. Minta pertanggungan jawab nu ngora neangan salaki nu wah nu kolot mah wuluh geus loba jasa mana ka haji mana ye mana nu kolot menerawigan teh kapan kuru awakna geus da ka mana lumpat teh mana neangan manghaji haji kunaon emang bohongan di dunia na aing keur ieu tilok digilir-gilir kuari geus aing mah dek nyalametkeun awak aing minta pertanggungjawaban ka haji ka wah ki hajina lulumpatan embung ka pagih jeung nu kolot karasa siang ke mah ya kuari nya siang ke sia ta karasa mazlum mun teu beres di alam dunia na ku si zalim di teangan pernah ngaji di Cilongok sendal leungit nah ieu ka mana ieu kusaha ieu teangannya nah kapang ya ieu nu malingnya heueuh cenah nah sia aing minta pertanggung jawab nu mantak pani maling ge keur ieu nu kula paling pun ku ente satu-satu cek cek jadi ge man palanga pulinga pokona nu maling paling deui. Dan nukuarina leungit motor tidak selesai di akhirat. Nu boga motor mah tetep bae bakal neangan saha pamalinganana. Wah, rame engke di akhirat pun hayang rame engke grege. Jelema minta pertanggungjawaban. Keputusan terakhir Mahkamah Agung MA nu kuari mah bisa dibuat-buat. Tapi engke langsung disebut paslul qada Gusti Allah Rabbul Jalil engke nu mutuskeun. Pokona moal aya anu tinggaleun sasieur-sieur acan. Masyaallah. Ya, nyana lempang si Mazlum. Ieu ka mana? Neangan nu boga pager. Emang kunaon abdi keur ieu potong aju teu dilanjutkeun lantaran nagarana lain negara Islam. Wai kula neuk potongkeun sukuna deui. Wah, neuk kumaha coba. Nu tadina di dunia boga hutang teu kabayar, teu dibayar, di akhirat diudag-udag. Nu di dieuna pernah ngatak di akhirat di teangan dikatak leuwih. Nu di dunia engke pernah ngadukeun kotok-kotok neangan nyana. Kotok bisa ngomong teh. Kotok deuk ka mana? Hei cak nyadat teh. Deuk neangan si Jepri aing haye jeung si Dedi. Emang kunaon ngadukeun aing? Kapanggih deuk lumpat ka mana jadi kurung ku malaikat. Pan malaikat 7 lapis. 7 lapis teh kieu urang di tengah.
lapisan kahiji ubengan kahiji malaikat sama ubengan kedua malaikat kedua sama ulawa sama sani terus ubengan katilu malaikat katilu 7 malaikat penghuni langit 7 lapis dek lompat ke mana orang lompatan kade-kade itu malaikat ke mana dek ke mana lompat kali itu iya ulah ke mana guys udah sih lompatan ayo sih lompat ke mana benang itu bisa disogok pan malaikat sugan saya minta perlindungan saya sogok dah ama apa sogoknya di sana ada artis itu beki ya gua ke artis ya kuali boro-boro kuari baheula ge gua teu beki ke artis emang kudu sia teu bisa minta pertanggungan jawab insyaallah kos gitulah lamun teu ngaganggu masalah mun ngaganggu cilaka taksing hade ya Allah lamun urang nenden pasir di jalan aya umblukan pasir atau batu di jalan lantaran urang dek ngabangun tempat ditedeun lah di jalan henteu segera aya 5 genep poe na komo datang ka ngumbluk di jalan digunakeun pake dagang mah kemudian aya jelema cilaka di pasir urang atawa ditumpukan bata urang paehan deui sebab jalan mah lain jang nunda pasir lain jang nunda bata jang kelancaran aktivitas lempang jelema di dieu ketika digunakan lain parantina kaganggu batur lain sekedar kaganggu naik motor nyungsep di pasir paehan deui naik motor nyungsep di bata potong sukuna potongkeun deui sukuna ocot matana 2 ocotan deui cokel nu bolan ayo siap tukang bata cokel beres tak singa hade jalan rapihan ulah aya gangguan Masya Allah singa tah jalannya geus urang bae kuari mah rapihan diri urang ulah sok nyieun gangguan di jalan teh supaya lancar jalan mah lantaran ieu mah manfaatin amah kemanfaatan umum teu kadenge nan trotoar jalan eta termasuk untuk kelancaran jalan ketika disewakeun ku oknum-oknum haram duitna doraka ketika kaganggu batur nu liwat datang karusak tukang endog naik sepeda trotoarna kaganggu nabrak nu aya di trotoar kabeh endogna ajur wajib diganti haram teu beunang eta teh jang kelancaran di tengah jang kendaraan sisi jang ai nyimpang termasuk nu leumpang ulah diganggu di Indonesia mah aneh digedean ku pemerintah jalan kurang kumaha hebatna pemerintah urang tuh jalan cadas jembatanna gede bagus teh bupati teh ngagedean jalan dipake dagang dipake blon masyarakat blon goblok tolol ayo pemerintah kadang-kadang bagus ngabangun ulah ge ngeuna ini pemerintah bisa nih akur ya bagus ya aya dipuji mah puji bae bagus bae mah sesuai jeung aturan bagus ya pemerintah nyieun kalancaran tukang es di dinya tukang baso di dinya tukang cilok di dinya ka tukang cincin aya di dinya lamun ku urang di haharuana kunaon atuh dagang di dieu pamayar mamang ka saha tuh
make gelang bahar oknum saralah tuh ngadahar duit nu kitu di kumaha ke di akhirat dagang mendek mah ulah nyewa-nyewakeun sarana umum teu beunang atuh sarana umum mah jang kelancaran lain jang disewa-sewakeun haram nyewakeun tuh mulai ti kuari urang jang diri urang bae salametkeun sebab kuari teu diadili di akhirat mah tetep bae urang bakal diadil rapi moal kebal hirup di dunia rugi amat ngadaharan di nu sekarang itu lancarkeun jalan lancarkeun ya Allah ya Rabbi mustawiyan atawa ngabangun aku ari mah lain condong ka jalan aja rata ai tadi mah memang aja disorondoikeun ka jalan kaganggulah nu liwat baik eta teh imah atawa warung atawa non kitu ngaranna kitu pager dan lain sebagainya ngaganggu kelancaran jalan ieu doraka jeung nyana katempuhan kuari mah kieu ngabangunna lempeng kebal-kebal lantaran selubna rusak condonglah ka jalan sanggeus teh condong ka jalan aya hujan angin rugrug ka jalan ta eta teh bangunan nu tadina lempeng kuari condong ka jalan haju can kaburu kahadean geus namruk manten ka jalan kaganggulah jalan haju aya nu liwat kadinya rusak kendaraanana atawa jelmana potong teu katempuhan tama lantaran hiji ngabangunna lempeng kadua condong katilu condongna ge lain ngahaja kaopat nambrukna ge urusanana tama urusan teu ngahaja nu bogana maka samemeh dibenerkeun manehanana kaganggu datang karusak teu katempuhan lantaran teu ngahaja ngan wajib kudu segera diberesan begitu isuk-isuknya nanyahoun gegeraan pasang pelang mohon maaf kelancaran Anda terganggu sejenak mohon tadi dieu tah nyana kudu mawa pacul hayu jeung anak pemajikan wabehan jeung minantu jeung incu kabeh ngaberesan eta rugrugan-rugruganana Ayan wajah kuasi kuari masang palang-pang di jalan ta eta teh haram. Lain paranti masang palang-pang di jalan majang kelancaran aktivitas. Kecuali nyana mohon kanu berwajib sahibul wilayah aya deui alternatifna nyana memohon lantaran eueuh deui ieu tempat ngan ieu-ieuna alternatif jang miceun ngabuang kitu aktivitas leumpang aya eta mah masih dimampu asal nyana menta izin ka sahibul wilayah setempat kudu jelas sabaraha jam bakalna teu meunang disewakeun ku pamarentah lantaran lain nu nyana wakil cek sakal main amkana hadmuhu wa yusrahu domina lamun memang kongang hadmu ngarubuhkeun anak ketika eta pager atawa bangunan teh doyong ka jalan geus aya meureun sapoe 2 poe 3 poe napannya ho meureun eta teh doyong
berarti kan geus kajahoan ku kabehan geus secara hukum dicek adat ieu mah moal kebal DG bakal namru ka jalan ngegedebrug ta eta teh sakira-kira geus kajahoan kitu imkan dirubuhkeunana atawa diomean ku manehanana lamun memang geus kadeuleu doyong punyana diantep datang ka ngegedebrug ka jalan tetep tama kos kitu mah kewajiban ngaganti sebab lo ngantep nah eta ngantep aya faktor ngantep sarua jeung sengaja nya aya tanggal buah di lahan manehanana ari pangpangna pangpang gedena ka jalan tata dina marada luhur kieu ngan cek pikiran urang ieu mah asana ieu kena angin asana bisa-bisa ieu mah ieu pangpang gede ieu rungkat kajen kukumaha ge geus kabayang ku urang lantaran condong di luhurna kadinya haju diantep bae bener bae blu ka jalan aya jelema liwat teu nyahoeun bruk nabrak eta potong doraka tetep kudu katempuhan bae ragaji gegeraan waktu manehana nyaho ieu pang-pang teh bakal ngaganggu cepat ragaji bila perlu tuar tangkalna tah eta kalancaran rapih jasa ngeunaheun jasa urang diatur ku agama model kos kieu ya Allah ya Rabb lancarkeun jalan dagang teu meunang di bahu jalan pang nu nyorondoi ka jalan kudu dirapihan jeung baheula peduli jasa pemerintah teh peduli jeung masyarakatna aya kakangkungan aya bangsa tatangkalan jukut dan lain sebagainya nyorondoi ka jalan isuk-isuk poe Jumat atau Kemis lurah geus nongkrong tong kerja bakti tukang tape dieureunkeun dagangna kunyana dieureunkeun ge dibeli maksudna tape naon kerupuk beli jangan jamu masyarakatna rapi jalan teh waduh ngebolong-bong kuari jalan dicor kakangkungan dan lain sebagainya ka jalan geus setengah meter ngalah jalan sugan lurah bentak jante RT atuh teu mentan duitna doang masyarakat itu kok masyarakat baja kepala nage kos gitu camat nyahueun camat sugan aya perintah teu bupati deui liwat kadinya ngan ngomong doang kumaha ieu teh diberesan jalan ngan sakitu doang ngomongna bloon kabehan eueuh bae nu peduli jalan datang ka urang lamun ti dieu tah ka dieu jalan tengah dieu kata teluk Jakarta jalan gede tak ambrang ka sisi sugan aya nu peduli kadinya jauh aju pernah deui nyola ieu mah geus kabehan beureun kabehan wabehan jadi jalan mah gede ka setengah meter mungkin 20 mungkin 30 eta teh kena kitu jukut dan lain sebagainya diantep dah tah geus kabehan meureun teu peduli kana sarana umum di zaman kula kerletik mah Masya Allah rapi jalan nu coglak-coglak ku masyarakat langsung dibawakeun batu di rapihan jadi ngeunah teh nya ieu aya bangunan lempeng condong ka jalan imkan dihadean atawa dirubuhkeun tapi diantep bae kabehan ge nyaraho ieu kunaon diantep bae datang ka bru namru ka jalan sehingga aya kerusakan batur kaganggu ku eta itu bangunan anu rusak domina katempuhan Masya Allah kajini mah jang urang be nu rapi lantaran hirup kurang teh nerus datang ke akhirat walau sabata bitariqi fasarabi syalsun lamun bayaya kenteng atawa naon bae anu raga
maksud tali pamalun faladomana haju jelema ti paleset atawa aya nu rusak naon bae ku gara-gara eta nu ragrag faladomana filosof teu katempuan lantaran tengah aja satungtung tengah aja katempuhan kumaha lamun ngahaja walau torohamun kizain ngahaja malangkeun kumamatin berbagai pangruntahan atawa sampah-sampah termasuk kusur bitihin cangkang samangka jeung sajaba-sajabana haju jelemat ti palese potong sukuna pamadmunun ala sohe katempuhan. Jadi antara ngahajak jeung teu ngahajak beda. Lamun ngahajak aya karusakan ka dituna cilaka katempuhan. Teu ngahajak ieu mah teu ngahajak teu kumaha maksudna teu ngahajak teh model kieu model aya kenteng ragag paneta mata kenteng ragag maka jalan atuh sahaja teu nyaho atawa pangpang di luhur emang pangpang ge eta mah aman bae ngan ku lantaran teu nyaho kekes meureun jerona aju nambru ka handapan eta mah teu ngahaja urang beda euy ngalungkeun samangka teh ka jalan ngalungkeun sampah ka jalan ngahaja pantah mah atuh komo di Jakarta mah geus aya undang-undangna ditangkep kuntung bayar 500.000 urang ngarokok aju kuntungna dikajalankeun kanyawan ku polisi 500.000 sidang 500.000 ya polisi nu nangkepna jangan oh iya udah aman ya udah undang-undang teh jalan di urang mantak nurapih mah model di Australia mah betah urang cicing di ditu dina urusan kebersihan lantaran masyarakat peduli kabeh aya jelema ngadahar kembang gula es bonbon pohoan kunyana kertas plastik sak gede eta bae dibalangkeun tak eta masyarakat ge langsung eta di Australia bantak Masya Allah rapih di Australia sekali-sekali zarah ka ditu ke Australia aya kuburan saja lagi aya ge teu nyaho di ditu ngan rapi we di Australia terrapi sedunia tentang kebersihan adalah Australia sadunia cenah menang predikatna tuh ya jadi orang di jalan mau ulah sanajan pemerintah orang henteu ngainstruksikeun henteu nyieun undang-undang emang cek agama ge tuh ulah ucan piceun bangsa ka jalan teh ulah mentak di mobil urang sadiakeun ember besi urang ngadahar naon gitu ngaranna bubuahan aya cangkangan ka emberkeun ka tempat sampahkeun atawa ngadahar bacang pan ieu urang lembur mah lain ngadahar bacang bareng didahar pan kunyana teh rada basi ya kan nah dipikeun ka jalan di tukang aya motor aju naik motor kena nu basi teh ngaguling pan gara-gara bacang basi potong leungeunna eta kudu ganti ye gara-gara bacang basi eta siga ade ulah tetep urang sadiakeun di mobil tempat sampah ulah datang ka miceun ka jalan henteu kudu diinstruksikeun ku pemerintah nyieun undang-undang komo datang ke pemerintah nyieun undang-undang mah hebat pisan ieu mah keur henteu ge memang kurang kudu dijaga jalan mah kudu dijaga rapihan jalan ulah aya kaganggu naon bae nya nu dagang di jalan doraka moal manfaat duitna kajen kumaha ge nyana andai kata jelema dagang di jalan kemudian untungnya terus kabeli motor terus kabeli mobil tinggal tungguan sabaraha lilana engke ge motor mobil anu maling kajen kumaha sebab kena sumpah jelema
jelema dagang di jalan bego meureun hiji tah aya desa sialnya serta budak jalan pakai dagang tolol dua aduh hampir nabrak goblok tuh budak jalan dipakai dagang tilu tah atuh terus mah sapoe mah aya meureun bangsa 100 mah eta pando ajak malaikat waduh udah 100 dah hari ini nih. Besok 100 deh terus be kabeli motor toel tak pujin paling geus paling muat nyana ceurik ulah leungit motor jatena ditundun karang samenit mah hasilna teh hasil dagang jadi payah jasa dagang mah di mana di jalan hadege adege tuh bogaan aji pokoknya wal beres kuari ambalaya pamalingan duh lantaran kredit haram teh iya jelema berupaya yang maling lantaran hasil haram engkena ge teu beres deui hasil dagang menang ngaganggu batur diganggu deui ku batur nyana dagang ngaganggu batur hasilna diganggu deui ku batur kajen kukumaha tuh masya Allah tah amankeun jalan urang nyeun polisi tidur haram lain jalanan nu diganggu anak urang nu kudu di briefing ulah kena ka jalan cing hade pemakai jalan teh loba ceng ulah sok ka jalan aceng mun liwat mun leumpang di sisi bae sing hade jalan baheula mah kolot nganasehatan urang sing serbit sia di jalan tah bahasa sing serbit urang bang sing serbit naon eta baheula mah aya loba mobil motor sing serbit sia di jalan sing hade lain jalana anu diganggu urangna nu dinasehatan ya jalan dipakai dagang duraka moal mangpaat kajen kukumaha ge akhirna tetep hasil dagangna bakalna diganggu batur deh teulah tentang soal diat ketika aya jelema cilaka di jalan aju kacilakaanana ieu kaganggu ku bangunan uranglah anu kena sanksi tak sing hade nu di sisi jalan mah di Jakarta mah lain deh di Jakarta mah jalan teh belah ditu loba bengkel belah dieuna entah belah dieuna memeh ka ditu bangsa sekitar 100 meter deui geus mulai diteuneundan paku itu Jakarta blon itu Jakarta mah waduh kempes waduh ada pakunya orang kerja itu datang kenapa pak ini kempes kena paku ya iya udah setor nusur ada bengkel buku bengkelnya anak sono ada bengkel bisa juga eta aduh usaha teh datang ke kos kitu tak datang ke ngarusak heula kendaraan tawang geus rusak deui kajenting sugih deuleukeun akhir moal beres kajen kuku wage ieu lawan ge mohon maaf saya mau bertanya Pak Kiai bagaimana hukumnya si pedagang ngasih THR kepada si pembeli tapi ada maksud supaya si pembeli tidak pindah ke si pedagang lain mohon penjelasannya aduh tabah sarua jeung mere aya karena haram gitu bae teman THR haram teman. Kemudian saya mau bertanya tentang muhalil. Seorang mantan suami berencana menyuruh temannya menjadi muhalil untuk mengawini mantan istrinya. Tapi setelah dikawin oleh muhalil tersebut, mantan istrinya langsung dicerai untuk kemudian nikah lagi oleh mantan suaminya. Pertanyaannya, apakah seorang teman tersebut sah menjadi muhalilnya? Sah, masalah. Yang kedua, apakah mantan istri tersebut sah dinikahi lagi oleh mantan suaminya? Sah, masalah. Nek naon tuh ya? Masalah.
Iya meureun Ki Zaid boga pamajikan cerai, kemudian kita babaturna pangawinkeun ta pamajikan aing setelah ida. Beres ida dikawin ku babaturanna biasa jima. Jeung nitah ieu beureun sapeting doang isukna dicerai deui. Aju beres dicerai, idah deui. Beres idah dikawin ku salakina. Tuh sahu masalah. Masalah. Nama bos gitu ya. Kemudian non Pak Kiai saya mau bertanya, saya jadi imam di musola di akhir sholat lalu berzikir dan ditutup dengan doa. Doa saya pendek dan bisanya cuma itu saja. Tapi makmum bisa baca doa yang panjang, yang banyak dan panjang. Memprotes saya, katanya ada yang kurang, doanya kurang panjang. Bagaimana? Kos gitu betul-betul kudu ditanya tuh Gus ya. Tinggal kieu bae sia nu bisa baca doa panjang ngadoa sorangan atuh gitu. Ada saya sepira menta doa mah tuh. Menta doa ge. Jadi masalah bae. Sekarang apakah teu aya penjelasan tina ngaji mingguan kitab nu kadua surat naon ayat sabaraha? Oh, tafsir. Atuh teu kudu diterangkeun lantaran mawa kitab masing-masing. Geus juzna nyaho, suratna nyaho, ente teu nyaho, tinggal meuli bae kitab ente. Ulah hese-hese. Cenah teu bisa macana dengekeun wae geus ku dengkul ulah hese-hese. Aduh. Walau ta'aqaba wallahu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahlilul ladhi utawi ikila iki iku urayan kang bangsa lafaz. Salatu wara'an Nabi salat ingsun ing dalam saburian Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesiayan mutinyahun mana waro'a di tafsiran khalfahu ing dalam saburian Kangjeng. Nama berarti ka Kangjeng. Lamratin hiya utawiya imra'ah Ummu Ka'bin al-Ansariyah iku nyi Ummi Ka'ab kang bangsa Ansor, seorang wanita Ansor. Pupus tuwufiyat aladen wafati ya Ummu Ka'ab fi ahdin Nabi ing dalam masa Kangjeng Nabi sallallahu. Agama Rasulullah maka ngadak sapa Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li salati nanyolati alaiha ing atase Ummu Ka'ab wasapoha ing dalam cangkeng imro'ah. Posisi Kangjeng aya di cangkeng sirahna kakatuhu. Jadi kebelah katuhun imam. Sebab dicangkeng kakatuhu, dicangkeng kasirah, jeung dicangkeng kasuku, eta gedean dicangkeng kasirah. Matat fi nifasiha bisababin nifas, tegese kalawan sabab nifas. Wahiyalan udaini basiku alwiladah maksudna manak ngalahirkeun maot. Pakoma wasatuha inda jizatiha tegese ing dalam sanding bobokonge ya Ummu Ka'ab. Wadzalika lan utai mangkono kiam lias turha darapon yen tah nutupi zalika ing Ka'ab. An a'yunin nas saking pirang-pirang netra manusia elat. Tagangjeng Nabi posisina dina cangkeng supaya mait katutupan di pandangan-pandangan manusia nu aya di tukang.
Ikul hadis utawi kilaiki kuswiji piki hadis hiji utai kang awal masruyatus sholah alal mayitah. Ikuden soraken nyolati ngatase wadon kang mati minan nisa. Ing birang-birang wadon sawawon kana tausa iku padautan aya antoyan tanaya mayitah iku kang nipas au haidon atawa iku kang haid. Au gaira zalik atawa liyane haid. Sanajan awewe nipas maut mah sholatin bae. Sanajan head sholatin bae. Besi ke orang jadi kiai anyar di lembur aya nu nanya masalah tad pulan. Aya awewe head maut sholatin teh ulah atuh. Panya mah teu meunang salat atuh di sholatin ge ulah. Besi kitu doang. Cacablakna sumut orang salah. Dalilna kos gitu cenah jaker hirup na penting salat jarang menya kudu disolatin. Wah iya ya Ustad kudu nyeun kitab anyar ya. Ki Golkar 2 wukupul Golkar aduh parah jasa. Kiai mah jasa nu ka Golkar gitu. Habib geus sarua. Tapi gangga bengga wukupul musolli ku kandeng gay musolli. Dawazatil marading dalam sanding cangkeng wong wadon amarajulu anapun utewong lanang bago pa indarosi maka ing dalam sanding sirah rajul namun nyalaten lalaki ma posisi imamna dina sirah taeta lamun sirahna dikakidulkeun di urang. Namun aya mayit lalaki kemudian sirahna dikakidulkeun posisi urangna dina sirah liwat seetik dina sirah mangga dina sirah tata orang nanyakeun mana ieu sirahna ieu cenah ieu kieu oh di dinya urang mana ieu sirahna di dieu cenah ieu di kaler masalah deuk di kumaha-kumaha ge masalah. Ngan lamun urang nilik afdol eta adalah dikakidulkeun ulah sok dijadikeun masalah. Kos kitu teh ayo bade ku kumaha ge asal urang posisi urang sebagai imam bisa. Acenah ieu mah erek dikakidulkeun ngan imam ayana dicangkeng ulah ditoel-toel di forum mah. Ulah antepkeun we teh nu sok toel-toel di forum bahaya. Kena moal boga adab lantaran teu adab kecuali salah jasa ulah antepkeun bae kitu lah aya di forum antepkeun bae geus kumaha ge heulanan lah nu penting mah sah bae. Ikul hadis udawi kilaike mana tadi qala Syafi'i ngucap sapa Imam Syafi'i wa Ahmadu lan Imam Ahmad wa Abu Yusuf lan Imam Abu Yusuf ngucap-ngucapin lapad yaqiful imam wal ma'mum nadban ngadeg sabda imam lan ma'mum alasuna inda ajizatil marati dalam sanding babokong wong wadon nalika awewe kemudian dikakalerkeun taeta katuhun imam cek Imam Syafi'i cek Imam Ahmad cek Imam Abu Yusuf ieu posisi imam dina cangkeng. Amarrajulu fa indarasi anapan utawi mayit lanang ma ikut tetep maka iku ing dalam sanding sirah rajul. Taeta lamun lalaki kakarak dina sirah mun sirah mayitna dikakidulkeun. Jadi dia teh ngan saukur kitu-kitu hungkul. Kota dijelaskeun geus maklum. Kidul kalerna lantaran geus diuraykeun dina tuhfah. Ngantak tinggal di telewe dina tuhpah. Tuhpahna ge can boga cenah ge ulah loba omong atuh sia. Lanan tuh batur mah geus uray-urayan urang mah kitabna ge can boga sok bade kumaha teh tuhpah. Serem kadang tuhpah raudhah majmu. Goreng letik jeung majmu sarif mah. Yasinan teh di alaya kuna darapan yang dana ya imam naziron ila farji darapan yang da orang ana ya imam iku kang ningali maring farji ni ya raju di khilafil marah kalawan perbedaan wong wadon yelat
Tementak elat ieu dipermasalahkeun ku ulama nyelatan kurang tepat. Berbagai-bagai ulama rame luar biasa. Ngelatan ieu kurang tepat. Lamun layeuna lalaki disolatkeunana ku imam posisi imam dina sirah nu dimaksud supaya ulah neuleuk kana farji. Eta teh dipermasalahkeun teh elat eta teh tah. Wah, ieu didebat rame. Kumaha karameana kiai? Geus urang rame babakona mah. Dihilabil berarti kalawan berbeda wong wadon baina maka satone marah. Tahu komis itu tanya ikut tetap ing dalam tatal kopsi ikut tetap ing dalam asor-asoring kurung. Kama wal galib kaya barang kang utaya maiko kang galib. Mapan di kurungan biasana lamun mayit awewe dikurung teh make naon garap rangka mayitnya naon ngaranna pasaran keranda. Jadi teu kageuleuh mamana namun lalaki mah pan teu sunah di kerandaan asli na baheula. Jadi lantaran teu ngondang naon lalaki mah mun maot nu nyolateun lalaki nu disolateun lalaki tuh masalah kan. Masalah tuh dek aya ngamasalahkeun naon, ngamasalahkeun leuleuh parji urang ge boga.